Oh, orang teh inget tuh Ucu. Siapa kumalkan aing sih? Aing sok kadang sakit hati aing mah. Ini saya mau melaporkan Bu. Ini ada jelema yang gablok tapi dapat bantuan BPNT Bu. Aing sangsara tapi tidak ada yang tahu aing merugi-rugi eta. Siapa listrik disubsidi aing mah hanteu. Aing mah tidak disubsidi padahal aing tidak mampu. Ucu. Ih, sarian tuh pada nana. Nih, sarian teh kan nyorong gitu. Iya, henteu Cu, urang rek mere ieu. Renang nih. Iya, urang teh boga milik Cu. Moal. Oh, urang teh inget Ucu. Siapa yang numalkan aing sih? Henteu Cu. Aing tuh main sih mere ka aing ya, biasanya katana mere mana? Boga milik pan urang teh. Mau diwadahkeun aing teh. Urang inget Cu. Ih, Ucu, sok Mana ieu? Ya, Sok-sokan naon ieu teh? nya tingali we Ucu. Ya. Dewa naon ieu teh? Ane karago kieu teh engko sakieu. Kok hiji. Buah edan sukan mah. Nah, kita masukna ieu teh. Siapa ngawadahkeun aing sukannya? Onteng gambu aing hiji. Biasa kieu kok suka mah jika manuk wae sia mah ka aing teh. Nah, sia mere masukna naon? Urang teh ingat aya Ece. Apanya aja dengekeun. Urang teh kan menang eta Ce, menang bantuan teh geuningan itu pemerintah bantuan bantuan BPNT. Bantuan panganan tunai. Udah cair urang teh. Ingat ka Ece. Iya, menang BPNT. Sia sombong, sia mah sombong ka aing tah. Samarek pamer sugan mah. Yang turun teh mere ya Ece. Kunaon kitu si Ece? Aing mana eta? Menang nuki sabaraha karung mana menang nuki ada menang beas tah sagala rupa sawi-sauran teh. Nya kira-kira orang menang beasna 3 karungan Ece. Baraha? 3 karung. Wah edan sugan mah. 3 karung eta teh. Loba sia menangna. Ya lumayan Ce. Mere sakieu sia mah kain. Sakarung atuh ka aing teh mere teh. Sia mah. Tadi Ece menang tuh. Aing mah nyeri hate aing mah. Nah, Aing mah teu meunang aing mah. oh teu meunang Ece. Aing mah teu meunang. Aing mah sok heran tah. Aing mah modek aja lama jiga maneh aing mah. Ih, naon kitu? Sok. Maneh mah yeuh nya salaki gablek sia mah. Motor sia mah boga 2 maneh mah. Nanganyu. Banggar nganyuk pada boga 2 sia mah. Salaki boga, motor boga 2. Ayeuna tuh salaki usaha mun teh mah. Sia mah mas roncom sia mah. Nah bisa menang nu kieu aing mah teu ngarah hati aing mah. Gitu. Namun da jika aing teu meunang. Gitu. Encan meureun Ce. Encan kumaha geus aing teh geus ngajukeun pan barang hari teh jeung maneh teh. Oh, nya. Urang oge da susulan Ce eta ya. Naonna pangajuan? Meunangna Tuh nya aing sok ngarti aing malah. Aing mun kieu teh sekarang sok kesal ka pengurus lah. Itu mulai ka RT aing sok kesal jadi suudon aing mah. Ka RT ka RW na ka kadarna pengurusna lah kabeh pokona mah. Nyerahkeun pengurus ayo Ece. Nah aing teh meunang geuningan itu mana-mana bisa meunang. Encan meureun Ece mah. Encan kumaha teh geus gila ieu tos mangabad-abad aing ngajukeun teh. Daftar sorangan Ece lah. Tuh daftar sorangan-sorangan aing mah teu ngarti daftar kitu kieu teh. Mun teh mah atuh survei kumaha ieu teh bener layak atau henteu gitu. Aing sok kadang sakit hati aing mah. Gitu sok boleh ningali kan ngaliwat geuningan mareunang marawat gitu. Aing sok mikir si anu kemarin mana tah? Sia kan mampu sia teh. Sok ayeuna aing sok mikir, ini jelema teh garablak mah rampu cia aing teh kuduna mah teu meunang. Nah moda jika aing ieu teh, aing jadi sakit hati ieu teh. Itu tidak menang aing teh ieu teh. Aing mah sok amak aing wajar pan mun teh mah. Nya mere nya amak-amakan ka urang si Ece. Udah kumaha. Sia mah sok daena mere sakieu naon maksudna sia mah ka aing. Sia mah kawadalkeun sugan mah ieu mah. Lain kan cenah boga milik kudu babagi eta. Oh, babagi nanahan ieu malah aing teu narimakeun. Syarat teh unggul. Aing mah aing sia telepon sia. Oh. Aing ka menterina sok.
ku aing telepon ke teteh naon teh ibu sa Sangarana. Tri Risma Bu Risma ku aing telepon. Halo, assalamualaikum. Teh, Bu, ini saya mau melaporkan Bu. Ini ada jelema yang gablek tapi dapat bantuan BPNT Bu. Sedangkan saya yang susah ini tidak dapat Bu. Ini bagaimana ini Bu? Tak ku aing dikitukeun sia. Ku aing teh, ini tidak adil, ketidakadilan ini Bu. Kayak ku aing dikitukeun ku aing. Aduh. Aja mau kan pernah. Henteu. Oh iya mah amun boga aing ku aing. Aing sok sih aing bener Pak. Nah, sih. Aing teh ngarti lah model misalkeun naon. Aduh ya Allah. Pengurus RT RW teh loba lah urusan anak gitu. Ya tuh ya. Tapi dana aing teh meunang ieu mah aing mah kitu sok. Aing mah moal jiga jelema aing anu susah kieu. Aing mah jadi tong ngomong ka urang. Aing mah sok kadang sok kieu nya sok jadi iri hati aing teh. Misalkan kieu. Aing mah mending kene kacatat dalam sangsara ku pamerintahan aing mah daripada teu kacatat. Itu kacatat ku pamerintahan mah ya sangsara dibere beas dahareuna naon sakola budak kan digampangkeun eta mah naon PKH teh ya gitu mah digampangkeun. Tah mode maneh abus sakola budak teh babari abusna teh tinggal make surat sakti we sakeuna. Pada aing sangsara tapi tidak ada yang tahu aing merugi eta. Aing sudah mengajukan tapi tetap tidak ada tindak lanjutnya. Aduh puah. Aing mah Maksudnya kalau yang mana teh sakieu sia teh naon mana teh? Atuh jiga ka aing jiga ka manuk wae sia teh. ayeuna kieu nya urang panerek ieu nya ayeuna teh perek ngongkot deui ayeuna teh. Tuh, sia teh. Sia menang bantuan deui. Cikene sia teh menang bantuan semenang bantuan deui. Ayeuna mah Aing mah protes aing mah. Sia menang bantuan Indonesia teh. ayeuna mah duit teh. Menang duit. Baraha? Menang duit 600.000. Tuh, ya, aduh, aing 600. Aing bayaran listrik loh. Siapa listrik disubsidi, aing mah hanteu. Aing mah tidak disubsidi, padahal aing tidak mampu. Aing mah sakit hati atuh. Seri-seri we koplok sia mah. Aduh aing. Bantu sabaraha? Anu sabaraha? Hah? 600? 600 urang mah ieu nya. Urang mah menang bantuan BPNT, bantuan beas, bantuan duit, urang mah meunang. Ah, sia. Maneng ke modalna sia tang, ke modalna di akhirat kieu tah. Naon soalna sia mah mampu. Tah sia mah pura-pura teh mampu sia. Da hari dibere mah nya tarima we atuh. Heuh, tarima bikeun deui kuruna mah tah kanu leuwih berhak sia teh laporan pas saya mah sudah cukup alhamdulillah. Tidak. Jarang mah juga siap kitu teh lah pokona mah. Terus mana menang 600 menang bantuan ini? Teu pokona mah duit eta mah 600. Dikali cokot teh. Ayeuna cita beurang ayeuna. Kayak kurang dibere we nya. Aing pesenan itu 300.000 aing mah. Wah, sana ngomong. Aing sia mah da dibere ieu sia mah atuh. Aing teu meunang. Aing laporkan ke Bu Menteri sok aing. Halo, Ibu ini ada orang yang pura-pura miskin ini Bu ini dapat bantuan. Oh, aing laporkan yok sia. Oh. Kumaha sia? Naik 200? Ngomong. Balas sebenarnya kain 100. Ngomong. Atuh coy, atuh urang teh. Ayo kan eta teh tare puasa teh jam ke puasa urang. Ke puasa buka puasa goblok sia mah bekeuna meuli baju sia mah. Belaku dahareun keur kejo eta teh keur kejo sia teh. Tapi kan menang biasa ayeuna. Jadi we aya kene biasana jadi duitna jang sia mah kuna bikeun tah sia teh kanu mere ka aing tah anu bener susah aing teh sabaraha. 5.000. Goblok mere mun ini sia goblok ini tah aing mah. Aing teh bawa ieu naon ieu tah. Aing mah naon ieu mah. Sia mah aing mah aing sia mah. Ini aing ngeri hati ini bawa. Ini keplok urang sia ini jangan lucu. Ya bawa ya. Jangan cewek. Aing teh juga timuhan baru sugan mah. Buat sia si Meli sia.